ngagendong kemana-mana. Kemana-mana teh lain kemana-mana dengan mamawa budak atuh. Hah? Kemana-mana dengan mamawa budak atuh. Hari geus ditinggalkeun di imah da pasea wae jeung anak kucing. Pikeun atuh ka Inung. Bayangkeun kumaneh jeung tibatan aing mamawa lomari. Mending anak serangan ya. Apa tak naon pikeun ka Inungna? Kan wajibna. Apan Inungna teh maot. Da kunaon maot mah? Keur ngaramet Nah, wake ngarame pake maut. digemrong lentah. Digemrong lentah kumaha? Itu tuh pinjung maut ku lentah. Aya 17 melentah ngagemrong dina bobogaanana. Didudutan teh ku aing. Kumaha? Ceplok ke lentah mun marontok teh. Mun gareunut nya. Pemajikan aing nepi ka teu eling meureunan beak betih. Disedot ku lentah. Dina bobogaanana mangkaning meuli numpuk teh. Aduh, paingan. Marukana guha meureun teh. Murukan saung Ceplok ke didudutan ku aing. Aing geus kitu. Aing nu ka 18 didudut teh hese. Pageuh. Keureut teh ku aing teh. Kumaha aing geus dikeureut? Aing jerit teh pamajikan aing, goblok eta mah lain lentah goblok. Da jiga pisan gininya. Eta geneug-geneugna. Keur mah di luhurna jiga ranca. Kabina-bina maot teh teu munasabah. Abah, Naon? ayo orang teh dek ka mana, Bah? Dek usaha. Usaha naon? Teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang menyaho didarima gaji. Jang marabat silain. Ari emak ka mana, Bah? Hah? Emak ka mana? Pan maot. Baheula ge. Ayo maot teh naon? Hah? Ayo maot teh naon? Maot teh dicanak ku Allah. Ditarete. Oh jadi Allah bogoheun ka emak. Sia mah Kan alo teh bandar bawang, abong bebenyit. abong budak. Allah teh nu kagungan urang, nu nyieun urang. Urang teh hirup dimaotkeun deui, ke dihirupkeun deui di ditu. Itu Eta teh Heeh. ditarete teh budak. kurang ka Allah atuh yeuh ah. Dek naon? Orang nepungan emak. Emangna Allah teh eta teh supir angkot. Merukan Ya, ku, teh. merukan kuwu beralo. Ai harita emak basa dicana ku Allah jeung kongkorongna. Udah Allah teh copet. Ya, sia teh kabina-bina deui. Merukan si Ius. Alah, ampun. Ari harita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge. Coba ting. Menya si Allah butuh tempe. Gengge. Oh, gengge. Juga aing tempe. Alah, Ada budak. Abah, naon? ujang yang disunatan, Abah. Karunya teh anak. Heeh, geus boga duit. Nah, dari sunatan mah lain ku duit, ku peso. Apaan eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan. Raji sunat teh. Oh, ku abah keretna, atuh tong mitah batur. Teu bisa jampena. Diajar. Geus gede kitu Allah ka becus. Nah, abong bebenyit. Ya, jelema di dunia teh geus kabagean masing-masing ahli na.
aya anu ahli nyunatan ahli seni polisi tangtara petani tukang tani supir eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea pada boga keahlian anu ngawarung anu dagang nu meuli tak kitu hirup kumuh di dunya teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea pada boga keahlian kudu boga-boga kudu masing-masing boga keahlian iya anu manfaat gitu Abah naon hayang disunatan Abah buru-buru heueuh engke tenang geus boga duit gede ya nyongkeun ka pajak di ayo wae cenah ujang maneh mah can disunatan teu meunang maca Quran teu pernah ngaji can disunatan wah masjid. cuk saha teh cek saha diajar mah keun bae can disunatan oge da budak ieu kudaekna ge untung apaan maca Quran mah kudu abdas heula cenah da heueuh ada rek abdas heula teh henteu nu penting mah diajar diajar kudaekna ge untung ai diajar mah hah iya enggak ya teh diajar alif ba ta sa jim ha ho cageunih eta gini bisa teteh huruf hijaiyahnya iya heeh alif ba ta sa ai alif teh bisa dibaca a bisa dibaca i bisa dibaca u alif teh iya gana pi ustad gara sok ku abah bacana ejah alif jabar a alif jri alif psu a i u tak kitu ya kitu eta pintar budak heeh alif naon be teh alif jri alif jabar a alif psu i a u itu sakitu ge bisa dibacaan bisa dibacain bisa dibacaun Allah eta budak lamun hayang in bisa ditangwil atau bisa alif yang harapan nun seperti alif nun mati jabaran oh eta geus kadija budak atau alif tangwin jabaran alif tangwin jrin alif tangwin psun anturkeun aninun ai heueuh ulah dibawa ngalonye budak teh sugan we jadi lebe ayahan teh aya alif yang harapan nun model alif nun mati jabaran sok abah diajar sok diajar alif nun mati katabrak si belgung itu katabrak dari anak asli nepi ka kokosehan karunya Bapak Ujang ngalonye B tangwin jabar ban B tangwin jr bin B tangwin ps bun bantingkeun ban bin bu ban bin bun heeh bener meni awam pisan kana agama B jabar ba B jr bin B ps bu bakakak babi bu sudah pisan dasar kolot belgung tak itu abah naon ujang hayang motor bah naon ujang hayang motor wah sia lain-lain can wayah kudu boga SIM kudu geus dewasa geus umur 18 tahun 17 karek can sawawa maneh teh karek genep tahun hayang motor abah aduh takut keke gablek duit di mana ngiridit abah coba wah teu gablek uang muka tak ngiridit buru-buru abah kudu boga kartu kulawarga kan aya di abah kartu gaple
si goblok. Bawa menang. Abah buru-buru hayang motor abah. Boga Sia teh niku keke. aing oge teh di baju baru meuli motor. Buru-buru abah. Naon teh sia murucut? Kapan kita tadi hayang motor teh. Lain dibawa ke WC. Hayang modal budak teh meureun nya. Nah eta nyebut ngiridit tadi atuh sia teh. Iya beteng euy ngiridit, nyalingit. Alah deuleup tongong aing ka podola. Kacai gitu.